Ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu. Teu pati-pati ti hiji poe anu anyar. Ayeuna poe naon? Poe Rebo. Isuk poe Kemis. Tah teu pati-pati datang poe Kemis terkecuali wa yaqulu. Poe Kemis teh bakal ngobrol. Poe Kemis teh ngobrol ngan teu kadenge ku manusia teh. Kumaha ngobrolna? Yabna Adam ana yaumun jadin. Cek isuk poe Kemis teh. Kuring teh poe anyar. Tuluy di gigireunana pas keur panas. Ana yaumun ranginang. Kuring ge poe ranginang. Wa ala amalika syahidun sing inget. Ya. Cek poe Kemis. Kuring teh kana amal maneh nyaksian. Kardi? Kuring teh kana amal maneh nyaksian. Setiap pagawean maneh dina poe Kemis, cek poe Kemis, bakal dicatet ku Allah ngalangkungan malaikatna. Matak fangdur bahasana. Sok tingali, perhatikeun, pikir heula madza taf'alu memeh maneh migawe. Jadi sebelum bertindak kuduna urang berpikir heula. Sabab naon pagawean anu dilakukeun ku urang teh eta dicatet ku malaikat nu jadi saksina naon poe da poe ge akur makhluk Allah.